Langit maribaya keur memejehna cedem. Siga anu nembongkeun kaayaan keur sedih. Sababaraha poe ka tukang, langit lembang puguh mineng nurunkeun cai hujanna. Kitu deui anu karasa ku kuring. Puguh poe harita mah karasana tiris pisan. Katambah daerah kuring cicing jeung digawe kasebutna daerah anu tiis. Kusabab masih keneh loba tatangkalan geledegan. Jeung ayana oge 2080 di luhur permukaan laut. Hawana anu karasa tiis jeung sejuk anu matak daerah Lembang khususna kawasan Maribaya geus jadi destinasi tujuan wisata keur urang ti luar kota mah. Lamun dina usum liburan atawa kasebut weekend geus pasti loba mobil anu miboga plat luar Bandung lalar liwat di daerah Lembang jeung sabudeurena. Ngaran kuring Agas. Umur kuring tahun ieu rek 26 tahun. Kuring alhamdulillah geus rumah tangga. Malahan geus 6 tahun kuring ngajatuk rami teh. Ari pamajikan kuring teh salah sahiji wanoja ti desa Sunten Jaya. Ayeuna kuring geus boga budak hiji. Panganjerkan kuring nyaeta di daerah Punclut. Kuring digawe teh di hiji gudang kopi anu aya di Jalan Ciumbuleuit. Nya pagawean kuring nyaeta ngarosting kopi. Jeung kadang sok kirim kopi ka kafe-kafe anu aya di Bandung. Kuring miboga pangaresep nyaeta main game dina HP. Saban aya waktu kosong geus pasti ku kuring dipake pikeun main game. Pon kitu deui di tempat digawe. Kuring jeung babaturan sok nyempetkeun main game babarengan. Kuring rek nyaritakeun hiji pangalaman anu keur kuring mah eta teh pikasieun pisan. Lamun meunang nawar mah teu hayang kuring ngalaman kajadian eta teh. Kusabab nepi ka ayeuna kuring masih keneh sok kabayang-bayang asa dina panon. Basa harita teh tahun 2024. Basa kuring rek balik gawe. Harita kuring digawe teh kudu lembur. Nya akhirna kuring balikna rada peuting. Kaayaan di luar gudang puguh hujan ti sore keneh. Harita kuring kudu lembur alatan loba pisan orderan ti kafe-kafe. Salian ti ngarosting kopi, kuring oge purah ngirim kopina ka kafe-kafe nu aya di Bandung. Sanggeus beres pagawean lembur, kuring can waka buru-buru balik. Kusabab di luar hujan masih keneh lumayan gede. Sabari nungguan hujan raat, kuring muka heula HP keur ngabejaan anu jadi pamajikan yen kuring balik rada peutingan kusabab kacegat hujan. Kabeneran harita pamajikan kuring teh keur kakandungan ku budak kuring anu munggaran. Nya sanggeus ngabejaan anu jadi pamajikan, harita kuring jeung babaturan main game heula sabari nungguan raat hujan. Aya kana sajamna kuring main game teh. Tapi hujan can bener-bener raat. Harita kuring nempok kana jam
anu aya dina HP geus jam 6:30 peuting. Kuring mikir, ieu mah hujan lain dagoaneun. Hujan ngarincik mah sok awet. Nya kuring nempok kaluar gudang keur mariksa hujanna siga kumaha. Leungeun kuring ditandekeun yang hareup ka luhur langit. Keur nempo hujan anu kanu leungeun baseuna siga kumaha. Dirasa hujanna teu gede teuing, nya kuring maksakeun balik. Kusabab beuki lila waktu beuki peuting. Kuring ngarasa melang kanu jadi pamajikan. Nya kuring indit ka parkiran, muruk kana motor kuring anu keur diparkir. Harita kuring teh langsung indit sanggeus ngahurungkeun motor. Aya kana 5 menitan kuring ngahaneutan mesin motor heula. Sanggeus dirasa cukup, nya kuring pamit kanu jadi babaturan anu masih aya keneh di gudang. Kuring ngagas motor anu satuluyna motor ngageleyeung ninggalkeun tempat kuring digawe. Kaayaan bener-bener sepi. Keur mages peuting, katambah hujan anu ngaririncik, matak waas kana kaayaan. Katambah jalan anu kaliwatan ku kuring masih keneh loba tatangkalan palebak kencak katuhuna. Tapi kuring mah teu ngarasa sieun, da puguh geus sapopoe ngaliwatan jalan eta. Kuring mawa motor teh teu tarik-tarik teuing. Kusabab jalan baseuh jeung ngutamakeun kana kasalametan we. Sok komo kuring boga pamajikan anu keur gede beuteung. Cenah cekolot mah lamun keur boga pamajikan keur kakandungan, sagala laku lampah urang boh tina pagawean atawa tina ucapan teh kudu dijaga. Komo deui budak anu mimiti sok loba panteranganna. Keur anteng mawa motor, palebah pertigaan anu sepi jempling, kuring nempo aya saurang ibu-ibu satengah tuwuh. Lamun ditaksir mah aya kana 50 tahunan leuwih umurna. Manehna make kabaya jeung samping warna bodas. Manehna leumpang sorangan, bari nutupan sirahna ku leungeun keur ngahalangan cai hujan sangkan teu ngabaseuhan sirahna. Harita kuring ngarasa karunya nempo siga kitu. Nya kuring eureun hareupeun manehna anu tuluy nawaran jasa bisi rek milu numpak motor kuring. Puguh di jalan eta mah komo deui geus wayah kitu jarang aya kendaraan anu lalar liwat. Ibu bade ka mana? Bade ka payun, Cep. Hayu atuh beli bade sareng abdi. Abdi oge bade uih ka Punclut, Bu. Teu sawios kitu, Cep. Ibu mah caket da dugi ka payun we. Mohon hayu atuh sareng. Caritana si ibu milu ka kuring. Sanggeus naik kena motor, bari jeung diukna nyangigir, da puguh make samping tea. Nya kuring mimiti ngagas motor kuring, sangkan ini teh eta tempat. Kuring sajajalan ngajak ngobrol ka si ibu eta. Ngarah teu sieun teuing di jalan pamikir kuring. Basa geus asup ka palebah leuweung Cibodas. Ujug-ujug si ibu eta ngomong ka kuring, Istri Encep nuju ka kandungannya. kuring sakedapan rada reuwas. Nah bisa nyaho lamun kuring boga pamajikan keur ka kandungan. Tapi kuring teu nembalan kana pananya eta. Kuring ngan saukur jempe harita mah. Ngan tegung silila si ibu eta ngomong deui, Ibu mah pada ngawartosan. Engke lamun Encep panggih jeung awewe di jalan, homat.
ulah dibawanya. Ingat pesan ibu. Omat, ulah diajakan. Kuring ngajawab, nya bari ngunggekeun sirah. Harita kuring geus asup ka jalan Cigalukguk. Saja jalan puguh kaayaanna sepi. Hujan masih keneh ngaririncik. Pas palebah jambatan anu aya di jalan Cigalukguk, si ibu eta menta eureun jeung turun palebah dinya. Nya kuring ngeureunkeun motor ke palebah sisi jalan pas palebah jambatan eta. Sang geus turun, manehna jol ngasongkeun duit ka kuring. Pajarkeun teh keur ongkosna peda geus milu numpak kana motor kuring. Ngan ku kuring teu ditarima. Da puguh niatan nulungan ari kuring mah. Samemeh init manehna ngomong deui ka kuring bari omat-omatan, lamun panggih awewe di jalan ulah dibawa. Kuring rek nanyahan haku naon, si ibu eta kaburu ngaleos, indit ninggalkeun kuring. Nya kuring nuluykeun di lalampahan kuring, muru balik ka imah. Jalan anu poek satapa-tapa ukur kacaangan ku lampu motor kuring. Katempo cai hujan leutik kasebrot ku lampu motor kuring. Nyarada ditarikan nagas motor teh, sangkan tereh nepi ka imah. Masih di jalan Cigalukguk, pas palebah pengkolan, anu di palebah katuhu aya saung di sisi jalan. Kuring nempo aya awewe umur 20 tahunan siga nama. Manehna keur leumpang sorangan. Katempona make baju bodas, calana lepis biru. Terus manehna nyolendakeun kantong leutik. Katempona siga anu sarua balik gawe. Jaba dina kaayaan hujan kitu, kuring ngerasa watir. Nempok kaayaanna siga kitu. Kuring maksud rek nawaran di jasa. Bisi manehna butuh tumpangan motor. Saeutik oge kuring teu inget kana omongan si ibu anu tadi. Nya kuring ngelaksonan eta awewe bari nyebrotkeun lampu motor ka palebah manehna. Manehna ngalieu ka palebah kuring. Ku kuring disampeurkeun bari tuluy ditawaran. Bisi manehna rek ka daerah Cibodas puguh sajalur jeung kuring. Neng, bade ka mana? Pami bade ka Cibodas mah, hayu atuh sareng-sareng abdi. Da abdi ge bade ka arah ditu. Ditawaran kitu, manehna ukur unggek anu satuluyna naik kana motor kuring. Geus dirasa naik kana motor kuring, nya kuring ngageleungkeun di motor, ninggalkeun eta tempat. Pangawakana mah pantes eta awewe teh. Jeung lumayan geulis ari katinggalina mah. Pamikir kuring, asal ulah bebeja ka pamajikan, moalna naon meureun ngabonceng awewe sejen mah. Da puguh niatna rek nulungan ari kuring mah. Sajajalan kuring nanya ka eta awewe. Sarua siga anu dilakukeun ka si ibu saacana. Neng tos di mana? Kuy damel atawa tos ameng? Ditanya kitu, manehna teu nembalan. Nah hari ka Bogor neng, atanapi wargi ka mana neng? Nah teu aya nu ngajajab. Sareng nah teu sieun lamun aya jalmi anu jahat. Angger ditanya kitu, manehna teu nembalan keneh wae. Nyang geus siga kitu mah, kuring jempet teu nanya deui. Pamikir, bisi manehna ngarasa teu nyaman ditanya ku kuring. Teu karasa, kuring geus asup ka palebah tanjakan leuweung Maribaya. Nya kuring mimiti rada narikeun gas motor teh. Da puguh jalanna lumayan nanjak.
Sakali deui kuring ngajak ngobrol eta awewe. Tapi tetep we tiis cempling ditanya ku kuring teh. Kuring jadi rada kesel ka eta awewe. Kusabab pamikir kuring meni teu ngahargaan pisan kanu nanya teh. Eueuh rasa nuhunna pisan geus ditulungan dibere tumpangan motor. Tapi sajeroning kitu kuring ngerasa aya nu aneh. Nah motor teh kerasa hampang. Padahal kuring teh keur ngabonceng saurang awewe. Nya kuring sareret nempok kepala spion. Maksud rek nempok kepala batu kangen kuring. Siga kumaha beungeutna peda ditanya wae ku kuring. Barang direret. Hah? Nah hate katempona naon? Siga anu eueuh jelemaan. Nya kuring sontak ngalieu kepala batu kang. Maksud rek nempo eta awewe anu keur dibonceng ku kuring. Sing horeng nya wae geuning eta awewe teh eueuh ditukangeun kuring. Kuring bingung. Nah ka mana eta awewe teh? Pas keur kaayaan bingung siga kitu, jol kadenge siga aya sora anu seuri nyikikik. Matak pikasieun palepah luhureun kuring. Kuring ruat renet ka kenca katuhu jeung kepala bah luhur. Nah saha anu seuri nyikikik teh? Barang nempok ka luhur tukangeun kuring. Astagfirullah. Kuring nempok aya kunti. Buukna panjang. Cawig-wig nutupan beungeutna. Bari aya dina luhur tangkal di palebah tanjakan leuweung Maribaya. Manehna parana seuri nyikikik siga anu nyeungsirikeun ka kuring. Teu antap parah deui nempo siga kitu mah. Kuring soak anu kacida. Kuring langsung ngagas satarikna motor anu ku kuring ditumpakan sangkan ngajauhan eta kunti. Tapi eta motor karasana berat pisan. Siga nu eueuh tanagaan. Sora kunti seuri beuki tarik kadengena. Dina kaayaan keur panik siga kitu, kuring langsung ngagubrakeun motor kuring. Anu satuna lumpat nanjak ninggalkeun eta tempat. Bari gogorowokan kuring menta tulung. Tulung! Tulung! Kunti! Tulung aya kunti! Kuring lumpat bari nanjak bangun anu tayaka capek. Tulung! Saking kunandangan kasieun teh. Sajroning kuring lumpat eta, sora anu seuri teh asa aya dina luhureun sirah kuring. Kuring harita teu eureun bari babacaan sabisa-bisa. Bari teu eureun ngucapkeun subhanallah la ilaha illallah Allahu akbar. Sangkan eta kunti teh teu nuturkeun wae kuring. Kunti! Tulung aya kunti! Beuki lila eta sora anu seuri. Tulung! Beuki teh kadenge ku kuring. Pas palebah aya lampu panerangan jalan. Jol ti palebah sisi jalan aya bapak-bapak anu ngageroan bari nanya ka kuring. Kusabab si bapak oge aneheun nempok kuring siga anu manggih kareuwas. Jang, kunaon Jang? Kunaon? Aya naon? Ya kuring eureun bari hate mah atoh. Kusabab aya jalma di palebah dinya. Ngan kuring can bisa nyarita nanaon. Kusabab masih nandangan kasieun anu kacida. Kuring dibawa ka imahna anu teu jauh ti dinya. Anu satuluyna dibere cai inum heula. Sanggeus rada tenang kana hatena, nya kuring cacarita naon anu kaalaman ku kuring ka si bapa eta. Ngadenge caritaan kuring eta, si bapa siga anu surti kana caritaan kuring. Manehna ngabejaan
yen lamun keur di jalan ulah loba ting pikiran jeung ulah sok ngalamun. Ngan anu leuwih kuring heran nyaeta si bapa ngabejakeun yen ngeunaan ibu-ibu anu panggih jeung kuring cenah memang si ibu-ibu eta sok kawenehan nembongan ka jalma anu ngaliwat di jalan eta. Manehna sok nembongan jadi anu pikasieun lamun ka jalma anu boga niat jahat. Tapi sok ngabejaan lamun ka jalma anu bager. Ngadenge kitu kuring jadi inget kana pesen si ibu eta. Lamun panggih jeung awewe di jalan tong dibawa. Sanggeus sagala narine nya kuring dianteur ku si bapa ka handap. Maksud rek nyokot motor kuring teh. Harita mah kaayaana geus eueuna naon saperti biasa deui.